gawe teh moal peuting teh kos kieu aja. Oh, kamari urang ngablek ku di situ tuh. Di mana, Wak? Di Cilebar. Hujanan coba aing pas gablek ku buredak sehujan aing aduh. Di Cilebar. Di Cilebar pidana urang kadinya tah. Kan kadinya kagadang. Di gadang aing pas bleku ge di gadang. Pidana yang urang ka Sampora. Di Sampora bleku kene wae aing di Karamat. Oh, Nu di imah. Cek, pidana yang urang kadieu ya. Kadieu mah urang dia. Dati mulia, ngoblok kene wae dati mulia uyuhan unggal pe unggal putih bulak ke lebur batur Di imah. di belaku batur. Ulah. Hidup moal ayeuna mah bae asukeun ka jero cengcelengan Semar. Aing miluan. Bodot teh. Teu hidang ah. Santosna urang ngahormat abdi bade ngenalkeun. Tadi aya CS ka mana nya? Tukeran duit dari 50.000. Kemana? Aing mah. Urang ngenalkeun ah. Dengekeun yo. Sangaran. Oh, nya emang sangaran aing mah barang ngaran gitu. Teu hidung batu mah saha aran lain sangaran. Coba ngomong teh dibenerkeun wae. Ulah ngambeknya. Bodoh teuing ah. Dengekeun ya busia ye. Dengekeunana ulang make ceulik. Make tunggir. Kabudak. Dengekeun busia ye. Master pemerintah Mario. Si tongeot. Oh goblok. Kenapa orang aing tongeot? Eta mah mimitina doang. Dengekeun atuh busia ih. Bumi dong pulang kok karena aing si tongeot. Karena aing mah lain tongeot. Karena aing mah berdua, bertilu. Karena aing mah. Sasak. Hah? Sasak aran sia. Dengekeun busia ya. Kasihan jelas si aran sia si tongeot. Lain dong. Ya bukan aing mah digeuleuh amat tongeot. Kan mah kalau aing ya lapatan ieu. Ya dengekeun busia ya sekali deui ya. Ya kudu rada serius ya. Beda budak rada budak juga. Masker. Buset kurang jelas kumaha aing nyebutkeun ngaran keluarga aing dibawa kabeh. Pondok di eja. Hah? Di eja. Di ejanya. Ada Ade. balik peda nu gede. Yo ngaran aing ya. Keduan ketilu Mang Buluk. Buruk. Oh. Buluk. Saha? Tahu. Terus ada yang ngomong aing sia mah. Berapa aing ngomong sia asup rumah sakit isukan. Ini dong. Batur aing kok nyeri huntur ditanya gitu. Jadi aing dipaksakeun kok diserot kan mata. Menuh, coba nyeri huntur. Alah, tragedi. Sabar we, da gede da aya beunna. Hah? Aya balasanana geus mama. Udah mata aing dikeluarin. Iya. Buset, dia anak bagong di mana? Jangan ngerokok nak dulu. Bop. Panas lo bagi-bagi jeung batur. Teu hidang. Dengan itu. Eh,
Pantesan aya virus varian anyar ieu bilang naon. Aduh, ding. Di ayah jangan menukinya. Coba eta neangan naon. Ya bisa tuh pakai sarung, kalau nggak bisa belajar sama Aing.